Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Aurelia Katalia Zahra Putriwijaya. Abdi di kelas 11 IPS 3 bade membaca biantara yaitu judulnya Pamuda Hebat Anti Narkoba. Hadirin hanu sami lengah nonoman atanapi pamuda teh sok disebat generasi emas. Naon pangna disebut kitu, marginya pamuda anu bakal nuluykeun kahirupan kapayun, ngagentos generasi sepuh. Bayangkeun saupama para pamuda rusak, bakal kumaha bangsa urang pikahareupeunana. Namung hanjakalna kenyataannya seueur nonoman urang anu geus rusak meme anjeunna jadi dewasa. Lir kembang muguran samemeh mekar. Di antara anu jadi sababna aranjeunna kajiret kana narkoba. Nu matak kuatir justru aya anggapan di lingkungan generasi muda. Urang yen ngagunakeun narkoba teh bagian tina gaya hirup. Ngarasa yen ku cara kitu aranjeunna gaul kitu loh. Padahal nu saetuna aranjeunna justru keur ngarusak dirina seorang. Kumaha eta? Jelas yen pamuda anu hebat teh yentena pamuda anu anti narkoba. Lantaran pamuda anti narkoba saestuna pamuda anu sadar ye lampahan hirupna panjang. Kaneh pamuda anu anti narkoba sadar yen dirina boga kesempatan pikeun kamajukeun bangsana jeung nanjeurkeun agamana. Pamuda anu anti narkoba sadar embung jadi runtah masyarakat. Pamuda anti narkoba boga visi anu jelas keur pikahareupeun hirupna. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.